rajag Pak Ikuna laloyo gitu Kang laloyo membeli kuku Bima sok irek ketawa oh kuku Bima neangan kuku maung tuh bar jajag gitu teh hitung-hitung sampai atuh sangu nama itu ngan yakin ece urang peneui sanajan ece makanan pokok setiap ece ngerasa rapal setiap ece ngerasa seueuh nu diuapkeun lain sampai tapi sangu ngan hiji waktu ece sok rindu hoyong nuang sam leres aya di dieu sampai di dieu hancur tanu ka dieu cu osok ibu nuang sampai bapak osok ngadahar sampai cik ece ari sampe aya nu rasana semu pait nu cangor nu hipu nu semu amis aya ari nu raos sampe di kulup atawa di beulung di dahar kenapa di dahar ye atuh di beulung ngumpul di kolak ngumpul di sopak ngumpul di pelongkeun di dahar henteu moal geunah nu ngeunah mah di dahar Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ngecekeun abdi mah milang ka sampeuna tuh sangu nama itu ce da makanan pokok urang mah sangu ngan di Madura mah beda lain sangu makanan pokokna urang Madura mah naon jagong naon ce sing tarik atuh jagong yo sing jarajag Pak Ikuna laloyo kitu Kang laloyo membeli kuku Bima sok irek ketawa oh kuku Bima neangan kuku maung tuh bar jajag gitu teh leceh yang ngora deui meuli sab jamu sari rapet geus tanpa nganten ame jadi panganten deui cenah da haji teh meuli leklok meuli kuku Bima udah cenah teh parawan meuli sari rapet ngan ka hade sing bener bisi salah teknis di datang abdi salakina meuli kuku Bima pamajikanana meuli sari rapet ari geus ditinguh dina gelasna direnengkeun pas dileueut akhiri salakina nginum sari rapet pamajikanana nginum kuku Bima tapi kan ke ayeuna salakina ece can cager di opname di rumah sakit teu bisa kiih gara-gara sari rapet seuri dah pamajikanana heuras tapi ka ayeuna gara-gara kuku Bima subhanallah makanan pokok di Madura naon ce jagong sok sing kompak di Maluku sagu beda deui di Maluku makanan pokokna sagu di Madura mah jagong ari Japati manu Japati ini kayak mau bener kan jeung pasien madak ieu ditanya teh salah we ngajawab sok sing bener aja ngajawab di Madura makanan pokokna naon ce jagong di Maluku mah sagu ari urang mah naon jelema urang naon sangu jadi itu anu dikariung teh remeh ya nya kong korongok anu kitu mah ce sora ini itu ngalah hayam masuk tirangan eta mah sorangan sorana sora naon sora abdi sau pandai kamu balik nyebut ayam aduh Allahumma sholli wa sallim wa barik punten aja ya susu mumpung hanut kene wios dina teh ya naon margina Haji Mumu aya kasepuhan Haji Mumu nu sok ngareskeun di KBIH ieu upami susu dileueus tiis teraos mun komo dienyingkeun mah hasum bikeun ka salaki ece ieu mencret oh mata ulah mikeun susu nu kieu ece ka salaki mah eta we tah susu SGM susu gantung manis mereknya Sulaiman susu lahir nyaman itu lahir kumaha tuh dah dipake kutang kalah offset kutang dina luhureun dada ai susu hanapeun bujal dibenyeng ka dieu tepung jeung cangkeng dibenyeng ka luhur juga bonus dibawa ngarengkol kalah keplok dibawa nang karak juga ceplok no terus salaki dikenglat dalam Jumat nyelak dina huntu
mah hitung-hitung ada masuk urang. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Atuh nuhun Pak Haji. Naon tah? Tuh, sek kedaluarsa. Tuh, singkatkeun dina hanapeun BH. Aya tanggal kedaluarsaan. Waduh, kitu mah kedaluarsa. Ibu Neng Yuli Apriliani, berarti ya lahirnya bulan Aprilnya. Lamun Februari mah pasti Yuli Febriani. Tadi tuh aya nama murang kali teh sok aya nami nutina bulan lahir. April bulanna lahirna Apriliani, Februari Febrianti, mun Maret Meri. Kita tanah abdi nama itu lanjutlah si Febri, adina si Apriliani, nu Maret Meri. Itu iya Yuli Apriliani jam Fajri Hidayatullah. Subhanallah. Kemana kopi aja? Fajri Hidayatullah Ghazali, golongan jalmi lintuh. Lintuh. Neng Yuli C Fajri ari nikah teh ibadah. Nikah teh naon ce? Ibadah. Ieu mending ngesangkeun enak susuhaneun. Ibadahna ibadah ngeunah neng. Mata sok disebut nage nikah mah ibadah spesial. Spesial sok aya martabak nih, martabak spesial pakai kacang, martabak teh spesial pakai telur. Jadi neng Yuli nikah teh spesial pakai telur. Telur nage 2. Cek Fajri nikah teh spesial pakai kacang. Cek Fajri yes pakai kacang. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Duh, neng punten rada lami sakedatnya Cek Fajri puntennya wayahna rada tidak sesuai dengan pesanan tadi. Cek Fajri kan terus ngawe tadi Bu Haji cenah kade ngajina tong lila-lila teuing. Nanaon atuh ngajak datang lagi encan jawabna teh singkat make pantun pokna kieu ping cak ping toke. Potong hulu momotoran hayang geura mecak peuting engke bisi kaburu kotoran. Ibadah geuna neng nikah teh. Nah, ieu lecap bari udu-udu geura. Subhanallah. Dia ke tukang aki-aki, dia ke itu karompetan. Nah pengajian mah kieu ceu beda jeung dina pongdut. Sok aya di dia pongdut. Naon ari pongdut teh? Lain ari pongdut teh ece jelema ompong bari genut. Neng Fajri. Punten mugi eta tuang ai tua naon ngawas dacan tuang ke sok balelo. Cek Fajri neng Yuli nikah teh ibadah ngeun. Tapi ngeunang teh ayeuna anyar kawin. Hartos seueur keneh dahareun masih keneh seueur. Geus lami mah bakal timbul karohah bingung. Oke cek ayeuna bungah bingung. Tina naon kabingung faktor ekonomi kalau bener mah mata teu saeutik rumah tangga nu hancur gara-gara ku ekonomi. Kalau badi omah ce tarimakeun ka salaki pamere naon wae nu ti salaki sanajan saeutik. Ridho ece dibere duit ku salaki 5.000 sapoe. Itu mahi teh 20.000 atuh satahun mahi. Mahi beulikeun kana kalender. Sok sing kreatif we eceuna salaki hayang susu tinuh Januari. Salaki hayangan ngarokok gerelengkeun Februari. Aduh dia matangun wa khairu mata'i dunya al-mar'atu sholihah. Dunia perhiasan seindah-indah perhiasan dunia adalah wanita yang sholih. Wanita yang sholihah yang bagaimana? Yang pandai mengemas diri. Barang yang dikemas akan mahal harganya walaupun belum tentu enak rasanya. Jadi awewe nu soleh mah nu alus mah ibu awak teh dikemas dibungkus tiung pake osok ibu make tiung ala cik ari awewe mun ditiung wae saya awon piraku keur dikeramas di tiung ari tiung paranti nutupan naon cek salah ora teh loba mah nya boga-bogaan dituban ku tiung mah paranti nutupan. Nah, sing kompak gerak, sing bener ngajawabna meuli tiung keur nutupan, meuli anting keur sepil, meuli gengge keur, meuli gelang keur
meuli kongkorong keur punuk lamun ece eta meuli kongkorong diteuneun dina punuk pasti ngamai teh ka mana ka hareup eta ece ngamaina ka hareup ka tukang berarti cicing dina naon lamun meuli kongkorong keur beheung kieu ngamaina ka tukang meuli kongkorong mah keur punuk mun meuli kasur keur bentak bener sih itu saya tak meuli kasur keur sare cenah libur Allahumma sholli wa sallim wa barik Neng Yuli Cep Fajri yuk naon tujuan nikah dina ayat wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha tujuanana litaskunu supaya tenang ngan kahade Neng Yuli Cep Fajri hoyong tenang rumah tangga hoyong bahagia rumah tangga sing kuat iman bareng sing kuat iman ari bagja teh kieu geura boga pakaian tuang sebel imah pamajikan carang reuneuh kolor teu weleh baseuh da unggal peuting ngeureuyeuh ari sabalikna tina bagja sangsara hate capek jantung kusut awak begang panon celong pikiran sulit dientrep ku bingung diprovokasi ku khawatir pikiran sumpeg sirah balideg irung mepeg ceulik budeg lengkah gejet awak gayebed mata ruseb ditambah ku anak geringan nu gede TBC nu cikal amanal nu leutik cacingeun nu bungsu bisul nu awewe conge tipu mata iman kudu ku kade Cep Fajri ngabe rumah tangga sing kuat iman aya nu ngagoda kana iman loba di antarana awewe Cep Fajri geulis teh ayeuna Neng Yuli da masih keneh ngora parawan keneh geus kolot mah bakal kumaha peo tuh ayeuna mah alus keneh awak ditilik digigir diteuteuk di hareup disawang ti tukang dikeureuyeuk bareuh hamil 6 bulan leuheung keneh geus 8 bulan teu puguh bentuk maka baju kabaya juga orang kadut diuk dina kursi kalau giga ceng-celengan sare di wawanang kuban kalau ungklek-ungklekan juga odong-odong di lautan kabaduk kusalaki nak muter juga gangsing tong neangan deui daun muda kahade sok ayeuna nya kata pamajikan mata kahade sing kuat awewe nu sok ngagoda iman teh komo arena geulis jiga abdi maka si akang gitu ngicep-ngicep longkeun abdi palingan daungan Nabi paina awal fitnati Bani Israil lakanat fin nisa kehancuran Bani Israil berawal dari wanita Nikolai Ceausescu pemimpin Rumania sampai dieksekusi rakyat gara-gara awewe Presiden Filipina mati terusir di Mesir gara-gara parah tiba Bill Clinton mantan Presiden Amerika Serikat hampir saja diimpeachment gara-gara Monica Lewinsky kabeh gara-gara awewe rumah tangga abdi dia ece hampir hancur gara-gara salaki abdi kagoda ku Ayu Ting Ting bogogeun ece salaki abdi ka Ayu Ting Ting bungal poe menisok pahareup-hareup wae jeung Ayu Ting Ting salaki abdi dina kursi Ayu Ting Ting dina TV ece Allahumma sholli wa sallim wa barik maka ngaduakeun ieu panganten sing janten panganten rumah tanggi anu munggaran nu ayeuna nu khotimah nu panungtungan rumah tanggina bagja dunia akhirat sakinah mawaddah warahmah umat litas kuno tujuanana supaya tenang naon modalna Cep Fajri Neng Yuli supaya tenang sholawat heula Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli wa sallim wa barik yuk baca barokah bulan Rabiul Awal kalimatani khafifatani ala lisan saqilatani fil mizan habibatani rahman dua kalimat nuringan diucapkan di lisan berat dina timbangan amal terkecuali ibu eta dua kalimat nu diucapkan kulisan iwati teu aya deui kajabi nu dicinta ku Allah Subhanahu wa taala mana kalimatna subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim ngan urang panjangkeun subhanallah walhamdulillah Allah akbar tiasan teu subhanallah lain gitu kupingkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah engke di mana ya Allah angkatkeun curugna ka luhur siap
tinggalikan telunjuk hiji wah dan niat di Allah pidat sifat bil amal teh hak wajib di badan hanya satu Gusti Allah. Sok sareng sadayana subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah 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 ya Allah bapak semangat Allah 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 ya Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah ya Allah Allah ya Allah salli wa sallim wa barik sok cik nu dia tong ditepakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah luar biasa nu tengah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah nu dia jeung nu tengah tong nyorat itu nah kalah keung coba nu kali dia subhanallah ajib alhamdulillah wala ilaha illallah sadayana subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah 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 ya Allah 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 ya Allah litas kuno neng supaya tenang naon modal nangece rumah tangga supaya tenang waja'ala bainakum mawaddatan warah hiji modal na mawaddah dua waroh hiji naon bu kurang tarik hiji dua paling dia hiji dua naon ari mawaddah kayak naon eta tuh naon mah cangkeut naon ari mawaddah tah mawadah naon jang mawadah itu mah mawadah ari mawadah teh jang lain mau awadah mawadah teh cinta naon jang cinta ari cinta teh hurufna hiji dua tilu opat lima hijikeun cinta ibu pernah baheula bercinta dia pernah ngalaman bercinta ayeuna cinta masih ada waduh bohong sini nggak jawab ini pewot cinta ada ya kan neng awas ya anu ngarolakeun neng jangan dulu bercinta HP tong dipakai bercinta mau ulang sare kena HP udah bangun belum ih lalaki nanti udah sayang balik dia nanya lagi apa nuju modal subhanallah masali mabarik halo masali mabarik ngaganggu neng sok ayeuna bercinta masih keneh laletik ieu sakola geula si musuh masantren sing kengela ilmu banggakanlah orang tua tong ka bercinta cenah bisi aya teh bercinta mah bisi teu meunang jodoh cek saha da Allah mah geus ngiptakeun teh azwaja sepasang
Jangan dulu bercinta. Non sebabna geus terlanjur cinta supaya paribahasa. Kalau cinta sudah melekat tai kotok terasa coklat. Kalau cinta sudah bersemi cacing tanah terasa supermi. Kalau cinta sudah membara tai ucing ge asa peda. Waduh, cek saha tai ucing asa peda. Angger we tai ucing mah kumaha jang. Nyahoan si eta mah. Geus geletak sugan koce eta tai ucing. Boteng pahit. Oh, tenang para jomblo-jomblo yang hebat dan yang kuat. Tidak usah ayeuna memikirkan jodoh. Nu penting orang yakin kalau sudah dijodohkan, dipasang-pasangkeun, nanti satu saat akan kamu ketemu jodoh yang tepat. Mudah-mudahan nu jaromlo sing menang jodoh. Amin. Nu amin nu jomblo. Subhanallah, eta teh cangkeut kita tadi nyepengan HP. Terus biasa dah. Terus kita mah curi HP berarti. Punten aja kita meueus semangat pada nyepeng HP. Da HP mah teu doraka. HP lain benda nu haram, HP lain benda nu salah. Nu goreng nu salah, kalakuan jelema nu salah ngagunakeun HP lainana, ceuk. Jung teangan ka konter aya HP nu merek nana. Jadi nu salah mah lain HP na, tapi kalakuan jelema nu salah ngagunakeun HP. Geus kana deui wae. Oh, dasar loba atuh batur mah husung ngaji ieu mah Facebookan jongjon aya. Batur mah husung ngaji hayu we selfie aya. Dorakan teu asal sing bener we. Ngan ulah sampaikeun ka kieu pamajikan geus pugu aya, nomorna aya, pamajikan teh bogaeun. Ieu mah kala SMS-an jeung pamajikan batur. Aya nu kitu. Alus eta teh normal. Normal kudu atoce daripada salaki SMS-an ka doma sok. Ciri eta teh salaki kreatif nu kitu teh. Ngan kreatif mah kreatif keuyeuk. Ari keuyeuk matana sok melongkareup, ari lompangna kagigir. Jadi lamun salaki nu kitu eta teh salaki keuyeuk. Sing tarik salaki keuyeuk. Pugu pamajikan ge hayangeun jajan boga duit kalau dibikeun ka pamajikan batur eta teh keuyeuk. Pugu imah ge aya lawang pantoan ngadon ngajeleng kana janela eta teh keuyeuk. Pugu pamajikan ge hayangeun dibonceng unggal poe kalah mamawa awewe sejen eta teh ngaranna ojek nu kitu mah. Ada koyok motoran aja. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Naon teh sok eta teh harewasan bae sih sok. Mana mudah-mudahan si dipegat jurig nu kadua. Kapan di dia teh ngaji teh aya jurig aja. Aya di dia jurig aya. Aya jelema mah mun ngaji teh dinu caang resepna teh ari jurig mah dinu. Aya itu dinu poe teh ya. Itu teh ngaranna nyumput aja. Mana juri kudu di gitu. Mangga aja sok naon eta rada tertib geula riweuh pisan teh. CINTA cinta. Sekarang cinta masih ada tidak ada cegeus kolot mah. Ayeuna neng masih kene ada cinta wajar yang namanya pengantin baru rajana ge sehari nu geulis pengantinna digelis-gelis nu geus kasepnya dikasep. Ajaran neng ciwit tah ayeuna meuleun pertama. Namak moal si Aa moal. Kalaman kubu haji paingan sok aya paribahasa. Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa beli pisitan paling enak jadi pengantin baru malam pertama silih ciwitan. Salaki abdi diciwit. Ah sakit enggak teu nemalan ieu kalah leungeunna diasongkeun deui ka abdi iwit euy. Mun sebal ah. Ngiriman nyeri urang mah iwit euy. Ah beda anyar kawin bogok keneng neng sok geura mesin hayangeun diganong ge neng pasti da ngagugu. Waduh, jalan-jalan ke pasar baru jangan lupa beli kedong-dong. Paling enak jadi pengantin baru ka kamar ge hayang digandong. Aduh, gendong. Digandong, coba geura ibu nenek. Pak Haji, ganong. Arek digandong moal eta. Subhanallah, dak wajar masih ada ngan cinta tong aneh cat pajri neng ayeuna yuli cinta mata lila da cinta masukkeuna kuse lain setan ojo ya cinta di dahar setan cuma cinta di dahar setan sokkeuna kuse sok aya seep bu
cik ek ngaros ka ece ari ayeuna jeung baheula keur anyar kawin ka salaki beda henteu baheula ka salaki manggil aa ayah aduh ayah ari pagawean nyengsok kamana ya mau ngasensok lah atuh aja si alus manggilna kumaha saldo atuh ayah mah tuh sepetus paji ka pagawe negeri pantes ayah aduh mami kemana mi haramet ya itu aduh oh papa piayang mah tuh pegawai negeri pantes juga tetangga abdi kemana pak pada ngantor yang gaya naik mobil lagi tuh Fortuner Yayang kemana belanja pak naik Honda Jazz jadi mata tangga menigonyong sadesa dari kami nyebut papa piayang hari pegawai ngalan jengkol aduh nggak isuk-isuk salakina ditanya kemana pak ngalah jengkol yang kemana ngeramet pak budak rek sakola udah papap dah mamam lanjut nasi diran atuh rek sakola nanti dah papap dah mamam dah diran cinta majang taralami dan cinta masuk aya seepna mata jangan salah cinta niatna kumaha tong karena geulis sote ayeuna tong karena kasep sote ayeuna mata kadeneng ye nu can boga kabogok nu can kawin pilih calon suami yang punya hati tong karena tong karena jaba naon sababna teu saeutik jelema ayeuna boga pamajikan boga salaki tuh kamari bisi teu percaya bu di Cipatujah jung susul ka ditu bisi teu percaya mah ngan jauh kudu nyusul mah geus percaya ka abdi atuh di Cipatujah ce aya anu nikah tarima abdi nikah kaneng ai dengan mas kawin 500 gram emas teu kagok 500 gram itu 100 jutaan dibayar kontan atuh da beunghar lalakina kabita ku emas 500 gram ari pas geus ijab qabul halal sah kumaha lalakina saya agama Kristen naudzubillah kemin tanya calon pimpinan tuan teh tong sok janji ngawinkeun jang Islam lain Islam cik mak nanya rukun Islam sabaraha 5 naon hiji-hijina Muharram Safar mulut dan kulus Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli wa sallim wa barik daya nama loba ku pangkat loba ku harta tapi teu saeutik anu ngakukur ngahancurkeun keimanan jeung akhlak naudzubillah men komo nu teu boga hate mah da loba sok ayeuna ece salaki ka pamajikan nyapirakeun kana tanaga awewe hayang ngeunah na wungkul udud hayang karik nyot dahar hayang karik nahuap baju hayang karik make ari buburu cadu pagawean nguseup jeung gapleh aya nu kitu mana jelemana oh awas kan sok gapleh sok paeh pak bukan bahu berbintang bukan leher berdasi yang kudambakan pria yang punya hati Tomrimu cicing kumaha awewe punten tidak termasuk wanita yang solihah seandainya wanita yang solihah itu yang bagaimana yang punya rasa malu pandai menutup aurat ulah daek ditiung teh keur ngaji wungkul ka hadeneng keluar ulah juga jablay make baju masuk kuil da sekitar wilayah dada leungeunna lurah luhur sabeula karena bupati buka paha tinggi-tinggi liar ti peuting bahaya neng loba kolai kobra ieu kolai kobra na kitu di karopea macok sakali macok bahaya hei parawan kudu eling ieu zaman geus guling beuki dia loba maling na teh tengah khususna ka kaum istri hirup kudu hati-hati sabab di zaman kiwari loba maling liang ceuli model jalma akhir zaman geus poho ka pangeran lamun hayang pamajikan tinggal ngajingjing di jalan dibawa ka panginepan sapeting ucing-ucingan kawin karek 5 bulan geus ngais orok untuan naudzubillah gemin nu kumaha istri anu solihah lain geulis ku pedak make naon ieu teh make lipstik gincu atuh lipstik mah ece hayang beureum ngagel itu tuh ngabaweung serek naon lain serek sereh
nyopah beureum da mau kusing meuli lipstik mahal hayang ngora tong kudu ku skincare ceu mahal kudu kajapa kamar wah geuning ayanya di Tasikmalaya hayang awet ngora mah ceu baca dina Mazharun Zik Amerika dokter Amerika mengatakan ibu hayang awet muda berani tertawa dengan lepas hahaha tapi harus teratur gitu serina lepas tong digengkung seri teh lepaskeun eta teh 35% ibu kakolotan bakal menurun tak kudu make make up hayang awet ngora mah seserian we isu keceh aya batur batur seuri we pasti ku salaki disetrum dah Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli wa sallim wa barik lanjut oh nu kumaha atuh istri anu solihah bukan alis berukir bukan bibir bergincu yang kudambakan gadis yang punya malu cinta karena dasi lain si cinta karena dasi sok miluan pakaskan awas kalau pas bapak tanya orang buruk sabalik cinta karena dasi si akan segera basi cinta karena gincu cucu akan segera layu nu abadi cinta nu kumaha lain karena rupa lain karena harta lain karena jabatan mahabbatan lillah cinta karena Gusti tuh ece mun teu karena Allah mah tuh cinta ece ka salaki yakin ece ningali salaki geus peot kitu da moal mata cinta geus dipicen mantan akang ge ningali pamajikan geus butut kieu tak kumaha atuh geus cintana karena Allah ya Allah ece boga salaki ku batur dipoyok ibi meuli salaki teh minu kitu asa meni butut kumaha cek ece kupingan ku caroge diupahan salaki pak boyok na tong iri hate mama madahan teu kitu ieukeun be bapak ku batur disebut goreng patut teu kasep da cek mama mah eueuh deui pak dipeun deui teh nu kasep digasahrukan ngalempereng koneng parat ka huntu-huntu tiba-tiba apa salaki mama aduh bunga salaki kitu teh dimanja di alam ku pamaji aya di dia salaki nu huntuna koneng aya di dia jelema nu huntuna koneng aya cik aja lamun jelema huntuna koneng jorok henteu teu jorok cek saha eta teh ajaib dah huntu mah di mana-mana ge tulang lain koneng songo lamun urang pandai huntuna koneng pasti gugusina ge cikur eta teh Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi Ehona, tong diamu kanu ieu sok ibu urang sholawat sipah heula sateu acan dilanjut nu tadaramang nu garering nu hadir di dieu muga-muga penyakitna ku Allah diangkat digentos deui ku sehat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha